ngaji eta. Moal apa kana ikhlas kan lamun teu bapak teu ngaji mah. Padimu teu terang kana ikhlas keur ngaji. Terang kana ilmu teh keur ngaos eta. Yang ikhlas nya cenah urang teh tong diren milari ilmu. Sabab didinya aya rahasia-rahasia anu diunggahkeun ku para anjingan ku kiai tentang masalah hate. Berarti masalah hate teh jerok pisan ibu. Ngaji kana masalah hate teh. Neumawi diuniakeun tong diren ngaos. Da salat oge lain salat teh aya salat anu dohir, aya salat anu batin. Wudu oge wudu anu dohir, aya wudu anu batin. Atau naon wudu teh lain hungkul nguceplekna hungkul tapi aya wudu kumaha dibimbing ku ulama-ulama ahli ibadah mah ahli akhlak mah dina salatna aya dohir aya batin dina zakatna aya dohir jeung batin dina hajina aya dohir jeung batin dukan sapertos itu eta teh kajami-jami bakal kuninga teh kasaha kajami nu talabul ilmi anu ngalih ilmu sabab ilmu-ilmu anu kadang ku urang teh teu sadayana asup kana hate aya anu asup ceulik katuh kaluar ceulik kenca ilmu teh teu asup kana hate teh jadi kumaha naon kumaha nu nyariosna tapi urang teh kedah alaikum bi mujalasatil ulama wastimai kalamil hukama. Anjeun kudu kumpulan jeung para alim ulama dangukeun sadeasan hukama fa innallaha yuhyi qalbal mayyitah bima'il binurin hikmah kamayil ardul baita bima'il matar. Allah ngahudangkeun Allah ngahidupkeun hate anu pae ku nur hikmah saperti ngahidupkeun hudangan ngajadikeun pertumbuhan anu gersang ku saya hujan ilmu kapungkur jamaah kapungkur jamaah haji di Mekah mah kejadian coba ayeuna pan sering hujan pan sakedik jukut di Mekah tumbuh ulangan aya hujan tah ayeuna ge urang di mana urang gersang hate teh bakal kadangu sumping ka pangaosan sugan we aya kiai anu gaduhan hikmah eta jalan kiai anu gaduhan hikmah mah langsung nyecep asup kaluar tina lisan asup kana hate aya asal pikir nah eta jarang pun kitu teh kiai anu kitu teh jarang di mana kiai anu kitu mah sok jarang nyarios biasana mah ngan sakali nyarios mati pada di kapun guru hesek tahajud teh silaturahmi kapun guru teu pira eta nyarios pun guru kieu cing atuh diajar tahajud ngasa kitu-kituna ibu cing atuh diajar tahajud kan opat kalimat sugan pidato ajengan henteu biasa mah nyarios kitu bungkul sanes-saneosanana naon jami nu nyariosna aya hikmah langsung ngarep kana urang tara para kiai para ulama oge urang kapangaosan sugan we aya kiai aya ajengan anu hikmah dugikeun lembut tah kana mana tah lamun dugi tah kana mana daek we urang amal oh berarti eta teh nur hikmah nu dipasikeun ku Allah ka urang sadaya wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana kulli sallallahu rasulina jami'in amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma iftah lana abwaabal a'la fi hikmatika wa sunadaya rahmataka wa zakina minhum manasina ya dal jalali wal ikram. Allahumma dawli bil ilmi wa sallim wa syarab bi sallim asta'min bi badani wa bi lisani wa qawmi bi jalali wa sallim bi fahmi wa qawmi bi hadzal lihanika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka